langsung naik jadi sekda, langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati, bisa naik jadi gubernur. Eta teh hakikatna mah menang ti Gusti Allah. Naik jadi menteri, naik jadi RT. Awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah, usaha ieu maju, usaha ieu maju, usaha ieu maju. Wow, jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia, urang teh bagian anu kesekianana. Weh, luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikanana urang dagang, nu tadi nama biasa bae, kuari barada maju, panyungkun ti Gusti Allah. Pake ibadah, nurut ka Kangjeng Rasul. Henteu nurut, siksa bakal datang. Ketika orang dibere awak sehat, kurang dipakai muyah maye, lalagan, heureyan, pakai maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, caknya aja aing teu nanaon. Awak aing dipakai maksiat dia geuninganan Allah kieu bae ka aing mah. Deleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa. Allah ngejelaskeun tentang ahli-ahli negara, khususnya kaum ahli Mekah nu balang kawarah teu iman ka para utusan-utusanana anu balukarna ku sebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh. Dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud, kaum Kangjeng Nabi Nuh, jeung nabi-nabi nu lainna anu teu percaya ka para nabi-nabina disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae. Eta teh jang percontohan, jang itibar. Ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, teu nutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah. Konsepna hayang makmur, berlimpah ruah cara kamari. Hiji amanu, nomor kedua wat taqau, iman jeung taqwa. Masya Allah, babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung takwa. Praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur sangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese. Titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut ieu. Afa amila ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu iti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%.
kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian heulana, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang guari ngadenge bahwa di DPR teh neulean gambar X3 tarolol. Guari mah di HP na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Elanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu mareke kopeah mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipiceun. Di kumaha deui coba ieu? Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarejadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon kana nu di Cikupa teh? Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji kuari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok. Di hareupeun imah ku ari judi, di hareupeun imah ku ari zina. Berarti moral geus parah jasa. Geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat, ulah disalahkeun dua, sinpani. Dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa. Atuh komo umat. Endeu kumaha deui, tinggal kitu bae ulah ese-ese. Ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu. Henteu maksudna teu kasogok. Ente kasuap ente mah alhamdulillah sehat mah bener mun lain lalagan ya bener. Ya seetik ongkos mah masalah lah teu geus lah. Iya tuh baheula mah gravitasi da gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, di mana berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus gravit. Ente tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teuing. Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat. Sebab kumaha nu dua, pemerintah rusak, kiai rusak, umat lebih rusak. Pemerintah bener, kiai bener, umat bakal bener. Untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada, ai bener jasa moal rada.
untung Kiai GDI lembur-lembur masih kayak rada bener jasa memang geus hese rada nah ieu keur moral bangsa geus kos kieu geus teu ngatur ku ari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa terbuka ku ari mah teu puasa teh ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli nagara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkan ku para ulama ngarasa aman layat yahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datang na siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wahum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cak jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguhnya na beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh kararieu bae jadi TV teh Kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jak kitu Kiai baheula mah Kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV berarti kan rusak jasa ieu rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya hamzah fa amina ahlul qura hamzah lil inkar lit taubih hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia fa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat nu baraheula ku bolon teuing sia
jaa fa amina lil inkar atau li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli nagara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli nagara, ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok nu judi di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah. Ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah inkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabbi awa aminahul qura ayatihum basuna duha wahum yalabun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasa rua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta penting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman ku sabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anang hasil lain sia mah teh nyaona naon
ditanya geus hujan entos kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar kuari kerugian lain kerugian ieu nyeunana hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah deuk kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kaala telaan ku hari teh masyaallah tinggal aya karawang-karawangna doang geus lain tina cai hujan tina jatiluhur tina kiriman-kiriman ti itu senyaho urang jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh neuk kumaha deui rahasia Allah keur ditegur urang ku Allah sia ade kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia kuai ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya teu bae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masyaallah karing hararese amat tuh urang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani simba eta mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna amin ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya rangda bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah aya rangda diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah telok memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat telok main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya gua blot atuh bahagia amat cilaka ujiannya mau kumaha gitu
malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceknya aing menungguan instruksi bae cek malaikat mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ka dosenna Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu membawa wahyu kepada para rasul iya sekarang kan rasulnya sudah tidak ada berarti dia pensiun yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya? Oh, ese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung ku mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas naik, terus ka Trisakti ka ITB, teka jawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu nyana nanya kayak ya saya mau tanya ada apa malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul benar pinter hujan tapi kan ku hari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya atun tejang teu pensiun naon atuh ku hari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu ngumpulkeun batu jang naon jang meupeuhan sia ini dia gak itu masih kapepe bisa ada kiai aing cenah kos kieu mah jawabanana ya jago tuh kiai kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cenah kan malaikat Jibril teh ku ari ku bum batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah ku anu bener ge ye saya teu percaya ka aing marah kiai ini tadi mah batuk bae kuring teh ja marah mari kiai bakal ditimpakeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa ka para pelajar SMA SMP SD kabeh termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia cek eta kiai kiai kolok juga gak amat cek bisa jadi kos gitu lantaran dosen-dosenna pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul kakedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula anu nanya ka aing sia ampun cek balik sieun nya aing mal nanya-nanya deui ka nya cek ya ayang aing aduh serem jasa teh kiai sakena iya awa amina ahlul qura masyaallah tuh mantap ulah sembarangan nanya ka kiai ahli Allah mah bakal malik ka nyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna beuh meyakinkan kiai kos kitu geus teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah ndek nyieun artikelna ya bingung ya makalahna kumaha ya masa malaikat Jibril ngumpulin batu jadi bingung nya ge aduh aing sakeuna teh datang deui teh mahasiswa kiai jangan sembarangan sakeuna ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geus geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, mal nanya deui geus aing mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa wa aminalul qura 2 ayat
afamilalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun awaminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba lagi malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadangnya ikuti sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun di Piceun mun di urang Ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa di Piceun ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh Masterna geus eueuh, eta Ki Mupasir tanya ka Ki Mupasir. Salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokola didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril, dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan Menteri Penerangan Harmoko datang ka manehanana. Terus diskusi jeung Harmoko, mantak Harmoko kuari henteu berkeliaran ge, selalu jeung manehanana bertobat. Ye, lamun Harmoko baheula jadi Menteri Penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus embung ngawana kuari. Geus tobat nya mah dipenta kuari, dipenta. Komentar tentang Indonesia teu daek. Geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak, saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehana sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko. Tetap bungkem, sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana, ulah nanyakeun ka aing. Si kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Ye, hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko, di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus sia nama. Kuari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leletika jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan kuari menuju ilahi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagan. Lamun ahli negara wari brutal, moral nara rusak, kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia tahu wilayah kabupaten, bupati jeung instansina, provinsi, gubernur jeung seperangkatna, luhur RI 1, para kiaina baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jero na. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagan ya di urang teh panas ingat tegoran di Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu teu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu teu. Gitu coba. Tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyieun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Ya, cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih, mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok, eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Tukangan nasehatan Golkar tuh kos gitu mah. Tilok bareres. Oh bener kan nasehatan anak. Masya Allah Karim. Nah iya ditegur ku Gusti Allah. Deuleuh umat nu baheula. Teu nurut ka Rasulna siksa ku aing. Tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing. Siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia nonton TV bae, nonton film bae, SMS-an bae, HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi, terus maling, terus zina, terus mabok dan lain-lain sebagainya. Deleukkeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena pangandupaya Allah yakni istidrajuhu karena panyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia. Sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kenikmatan anu timbul ti bumi. Anu ti diri urang kenikmatan sehat, kenikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa. Urang digali dihandap timbul emas, digali dihandap timbul logam, digali dihandap batu ambalaya. Geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut. Kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul. Saingan jeung jamrut lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung jamrut baheula. Kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah. Eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah. Dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan, dikaluarkeun deui di Aceh batu giok, dikaluarkeun deui ti berbagai daerah. Masya Allah batu-batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang. Kuari mah di Palembang timbul emas, di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya. Geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu. Lain lalagaan emas mah lulu. Emas tono tah mah. Logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja
ikoran waya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bos-bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa. Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang barang pajak terus-terusan ketika urang tuh mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun. Apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat pindahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RS awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju wow jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia urang teh bagian anu kesekianana luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae kuari barada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang. Ketika orang dibere awak sehat, kurang dipakai muyah maye, lalagaan, heureyan, pakai maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, caknya aja aing teu naon. Awak aing dipakai maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah. Deleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa. Sing deui lain lalagaan. Nah, nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah. Apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal dibere siksa sekaligus kade fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakemplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeulah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pamarentah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang, besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun kaum anu rugi. Masyaallah. Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah terus umatna kufur terhadap rasul-rasul ngabohongkeun teu percaya ka para rasul ku Gusti Allah umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuna ka handap
datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi soleh kitu ken, umat Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng Nabi Musa, terus nduk kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat-umat baheula dikiriman Rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cik Gusti Allah, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha. Wallahu alamu bimmaradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara. Diutus seorang nabi, kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna. Tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara, kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna, kecuali ku kaula disiksa ahlina. Asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina, teu percaya ka utusan kaula ku kaula, umat tersebut teh disiksa. Nah, eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil basa'i asyiddatil faqri, kesempitan, kesusahan, sangat susah. Wadharra'i, jeung penderitaan gering. Baheula teh kararitu ketika hiji manusia, hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut, inkar ku Gusti Allah, selalu dibere siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese. Timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia, la'allahum yatadarra'un, la'allahum yadurra'un. Dibere susah ku Gusti Allah, dibere garing manusia, maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri, anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat tu baheula teh kitu teh heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere garing, maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda, urang mun nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, mak urang baheula, ngeunahna cente lantaran eueuh roti.
boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panon pandan dan lain sebagainya di dahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala di dahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya da tanggana nu nurutan fajar suag kunya horeng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geula bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah di dah nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu harita duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada geude mah pan baheula ngajina teh depan dari mimiti nu ngeja heula aju nu garde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid es di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh ngakol bedug hiburanana sakitu dagdidug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ieu kege kaharti kakabehan ge kege kaharti kakabehan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Mana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuk. Ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae. Ha geus, doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugeung mah ieu keur carita perjalanan. Yo cek ya itu sing bener itu sih dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kulit bisa ngazakat lain hayang ngasugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lah kieu cenah maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat ka imah keneh 3 bulan sekali
Assalamualaikum, dia kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk kok masalah sih. Ieu mah doa anu geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang-datang. Assalamualaikum, salam. Aduh kiai kula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurana mau sibuk cek cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah ieu mah. Pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala gak dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah. Beli mobil plang nggak teka kiai. Asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam. Sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu, aya asar zuhur henteu. Kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah. Henteu plah. Keur ngalamun mah sholat ngana ge. Henteu deui sugi. Dibere amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun. Brek ya dunia tuh ngaranna plak. Datang deh kiai mage. Waalaikum. Waalaikumsalam lu kiai. Benaon jadi. Aduh, orang kos kieu nya kiai. Aya kamar wajang kula deuk mondok bae. Macem-macem sagede mondok nek naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha ku kiai sok didongeng-dongeng. Kunaon mah? Amruk kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset bae tugus ya. Teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai. Kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah kami toha ke Garut kees tadi mami toha doana kiai geus di mami toha tadi dinya geus didoakeun beres mi toha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam mi toha teu ka imam mi toha ambruk ka imam mi toha deui masuknya deng deui di imah THS deui biasa doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia masyaallah karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang senang deui senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu an mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana
nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah anjo diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urangnya nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari ieu mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang Ekir kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan. Kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tu geus teu bisa kuari mah sibuk. Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh. Nah eta teh kos karari itu tah. Engke poho ninggalkeun setik ka ditu. Urang bae kuari. Lah moal ke salat sunah lah. Mimiti teh salat sunah terus kabelah dia ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sageus dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai Sigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula ke dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye mang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan
artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana 1 hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebabnya nama jadi wali kabeh menang nyaho wali santri ya tuh tenang wae ngitung bae we cenah geus wayah balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot yo anak aing geus datang deui we bah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot teh aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susu loba omong ada teh kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik deh balik gigi nyaritakeun ekonomi deh duit aing ngambalayak taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deh bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho nanaon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho nanaon. Jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi jan teu. Atuh mending nyana. Salat berjamaah, pondok baca Quran, tadarus. Wallahul azim, dak masak. Beres, meuli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapana mah ngadagang naon gitu ngartoge. Geus teu nyawana naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan gosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapa eta masyaallah tapi juga boga pikiran atuh henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolot nage geus senangeun ya eta teh nyanaan nu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam. Nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam. Datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu. Ge buka tuh hate sia bego. Kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna. Keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere Masya Allah mantap kula inget bae kula mau dibejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae kuari geus marah naot kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah suari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya
Eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh. Sok mere mun balik sok mere, mun balik sok mere. Aya deui dulur mun munda balik menta teh mah. Atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya. Nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak. Atuh emangna hirup dek di dunia doang. Beuke geus di akhirat. Blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hai, cak pengusaha. Malaikat, ulah malaikat sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kagak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah kagak sorga kan? Ji naon heula? Ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun saha? Oh aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya. Oh. Bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor. Jadi kumaha tuh? Usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak kitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Aduh, cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun Bapak. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Waun teh jeung kiai bejakeun. Waun teh jeung kiai henteu. Ieu mah berapa mosrongan ieu mah. Gaji tilok waun teu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu henteu. Cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya si pernah teu liwat emang dia mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah waun henteu? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai henteu silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang, eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter dicekna sehat bubu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat bubu gering bingungnya nanti aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana udah ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui SG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat
tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan. Cek dokter pulang, bapak sehat. Aing gering jakena teh. Nah, ini bukan bagian dokter. Coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih, coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang, ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu. Beuh, tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesaknya nanti. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bodak kieu. Mah urang teu percaya bae. Jujurnya nanti apa dulu, iman tidak selesai, iman mau selesai, dicokotan kieu mah sebab di imah ya maya orang hideungan. Kudu mayar, ya mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karena itu. Aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong, dukun ngaranna. Nih disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah, nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah, anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makan sayyatil hasanah, tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih, anu tadina gering jadi cager. Ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur, anu tadina dibere susah, dibere gering, ganti ku Gusti Allah. Dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis, tadina teu jararadi taneuh teh jadi. Tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kasimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat, hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene. Kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene. Bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah. Pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah, maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah. Geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah. Geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat. Sing hadeta makikituan tekod masa abaan adra wasarro bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam ceritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan
mungkin bae perzinahan, mungkin perjudian, mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya. Dia disiksa ku Gusti Allah. Tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam. Ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba, dedengean loba. Tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin tuh teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang ieu mah ngadengen age eueun tegas teh kitu ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah. Kuduna mah di TV gitu, hai para kafir, iman kepada Allah. Coba nyana di sel geus lah pokona. Nih kan guru ieu mah kejadian alam deui. Da iya jelema nu kalaleutur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa syarra. Urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih. Aya panas, aya tiis, aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila, aya keur subur. Atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibereang henteu Gusti Allah engke ge ke aya angin, ke gempa. Emang ieu mah wahadi ada tu dahri walasat biuqubatin minallah. Lain siksa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna. Nu mantat caknya geus pakunu ada man cuma deh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum bautatan wa hum la yashurun. Teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datangna memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu ceulian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bantatan awas teh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting tama kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil wajibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaihi eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae sebagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang ulah seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.